Muhun ayeuna muhun tapi tadi gentos Bu. Oh, atau digentos tolongnya heula. Bu. Angor ih ratih mah. Oh, ieu mah pokokna namanya sing semangatnya Mas sanajan tadi teh pelajaran olahraga teh ayeuna mah ada bahasa Sundanya urang pokokna mengawitan semangat sanajan tadi teh olahraga teh kudu lompatan kesangan kitu nya. Tas kada tong hilapnya ngange parfumnya bising ke teh nuju ieu ngahiliwir eta bau. Entah Bu Sangita Bima Bu, entah bau. Pacanten. Sip. Tah ayeuna mah tangawitanana cingkela. Sateuceuna urang ngadoa heula nya, ngadoa heula urang teh sangkan urang teh langkung regreg terus naon janten lancar sagala rupina gitu. Tadi atas olahraga langkung sehat nya langkung kumaha gitu. Sok atuh. Mangga ngadoa di kawitan ku sanyaku Neng Mae. Mangga. Siap Bu. Ayo rerencangan sateuacan urang ngawitan diajar bahasa Sunda sareng Bu Resmi, saena urang ngadoa sasarengan. Ngadoa di kawitan. Rengse. Hatur nuhun Neng Mae. Aduh. Kami Bu. Mani halimpu Neng Mae teh nya. Cobi tadi kan orang sang janten makhluk nya anu gaduh kepercayaan teh kan kedah ngadang ahla tadi teh atas ayeuna mah salaku warga negara Indonesia. Urang nyanyi heula lagu Indonesia Raya nya cing. Ku ibu di share heula etana. Naon namina teh? Lagu Indonesia Raya. Nah, enten supados langkung iya. Terus ketinggal mana wi? Tasnya. Ayo. Sok, ayeuna makan bade Indonesia Raya jadi rada tegepnya tong leuleus komo pamegetnya eta kedah teh kedah tegep gitu orang oke. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atasnya cing aya eta aya imut heula terus pareman we nya cing alhamdulillah tadi terus ngadoa nya ngadoa teh urang sajanten langkung regreg terus urang tos nyanyi lagu ngahalang lagu Indonesia Raya janten supados urang teh langkung bogoh cina tanah airnya gitu. Nah ayeuna mah urang dicek kehadiran nanya sawe kita tes lengkap aja seperti sama tes lengkapnya cing kala
di absennya Pak Abi, ku Ibu, Pak Abi. Ibu teh rumah sareng rerencangan da sareng sanetanya. Cobi Bu Nur, Bu Nur, Neng Nur nya sok ieu sukanya urang teh nya sok ieu sok Hadir besti-bestian Ibu, iya ayah. Neng Nur aya ayeuna Neng Mae tadi nu. Ngondong, Bu. Teras ayeuna Neng Fitri. Hadir. Iya Bu, hadir Bu. Aya sih. Teras Neng Yuli. Ayo Ibu dongkap Bu. Alhamdulillah. Tadi mah calona jam kahiji ieu nya aya macet kunaon tadi teh? Mohon abdi teh Ibu tadi teh kapegat macet. Jadi we abdi teh telat ka sakola teh. Teras ayeuna Neng Ratih. Abi Bu. Aduh, Dongkap. ya mah ada. Dongkap sip Neng Ratih mah da is the best-nya pokoknya mah. Teras ayeuna aya Neng Surti. Dongkap Bu, tadi Bu, iya pangkayuna. Oh nyamuhnya aduh eta oke meuni ya pisan. Teras ayeuna Ari ya Ujang Samsur aya. Izin tadi mah nyaut nama Kajamban Bu, nuju Kajamban. Ke Jamban, aduh mudah-mudahan tong lamiting kunaonnya eta teh lamiting di Jamban teh nya. Tas we nya. Dapat banget. Mau ada kitu kunaon teh eta teh nya. Kan olahraga. Ruang seblak Bu. Eta mah atuh komo tas olahraga ngesang teras mam seblak atuh berarti tadi teh tuh iya ka kantin lah beureunya kabur buahnya Iya. kayak kuing Bu. Bangor Samsung. kayak kurang ka guru BK nya eta nya sareng ka wali kelas teh kumaha dasar ujang si ujang teh nya tah ayeuna mah tosnya tos di absen ayeuna sadayana aya mung eta si ujang hungkul ka mana eta teh teras ayeuna teh bade sok urang diikeun lah namina teh di apa teh namanya teh si bangku terus tadi kan olahraga terus diacuk terus digetos kan ya Neng Ratih atos ya terus geus acuknya terus kan sip saya gitu sok dietakeun dirapihkeun bangkuna sak porsina naonna pokona mah terus runtah naon dibersihannya janten tong aya naon teh terus tas tong dihandap eta bisi anu ti tajong ketek kumahanya ti terus gitu tah tosnya ayeuna teh tah tos gitu tadi teh tos rapinya ayeuna hayu urang ngawitan tah ngawitan teh berarti urang teh ke ayeuna teh kudu sujud syukurnya alhamdulillah urang teh ayeuna bisa teh sapatang di dieu sehat sadayana nya jangan urang doa teh mugi enggal damang ayeuna teh nuju usum pancaroba nya janten seueur anu batuk pilek atau napi anu kumaha gitu pokona mung sadayana sing enggal daramang Amin. teras ayeuna teh bade materi kawis panumbuca tapi saros tekan panumbuca tuh kamari teh minggu kamari aya mah teh perkawis materi naon coba aya nu emot teu Debi kumaha Neng Fitri Anu buca naon mah Ibu? Sisindiran Bu, sisindiran. Leura sisindirannya kamari teh kan urang teh ngabahas sisindiran teh kan dina kecap sinirnya gitu tah ayeuna teh kan panumbu catur teh perkawis debatnya dina debat teh kan sok silih tempas deuk kumaha tah sampai biasana mah sok aya anu bari nyindir tadi salah sama aya pakuat kaitna nya tina sisindiran sareng itu janten upami dina teh janten urang teh tepati tettingnya aya nyindir mah gitu tetep ngeuting kan gitu data eta terus ayeuna teh urang teh nya dina materi debat teh kaangge pisan nya dina sadi dinten teh kan soalna kan urang teh ngobrol sareng rerencangan ngobrol sareng saluhureun tah ngobrol sareng saha pokona mah tah saeutik-saeutikna mah meureun aya nya padung dengan pamadegan teh ieu kieu itu kumaha pokona mah kan tapi eta teh nu namina seni nya seni komunikasi gitu janten urang teh bersosialisasi teh pasti aya gitu tah ayeuna urang tah tosnya ayeuna mah urang refreshing heula nya tadi kan tos naon teh tos Indonesia Raya tah tegep pisan eta mah nya ayeuna mah urang
tingali fokus teh sadayana nya cing cobi. Ayeuna mah carana supados rada gerak teu leuleus gitu. Tadi kan gerak si olahraga sih semuanya, tapi ayeuna mah fokusna tah. Ayeuna cobi milari nya di sakurilingna aya teu barang anu bentukna buleud. Cing, ka eta keun. Aya teu? Coba tingalikeun. Ayo buleud. Nu anu buleud. Tuh. Tah, Neng Me, kenging. Iya, Bu. Ya, Neng Fitri leres. Ayo deui. Ya bulat, Bu. Buleud leres pisan. Karay abi Bu bulat. Karay abi bulat. Dah. Ibu kuat ka batuk Neng Nur. Aduh ya Allah dari teh. Ya. Iya, Nur teh kengeng nu buleudnya. Kengeng teh abi Oh, leres. biasa. Baruleut nya kiranya berarti sabiasana anu barang nu buleud teh berarti lah lucu nya gitu. Janten anu Neng Nur ge lucu nya buleud. Mun lu sapertos abi ge lucunya Bu buleud. Iya, lucu. Cing, ayeuna kadua coba. Pilari di rerencanganana cing. Di saha anu aya kalender. Sok, di saha cing? Teguh saha? Di pengkerna aya kalender, saha tah? Teu aya Ibu. Ete. Ayo. Katingal teu. Teu aya Bu. punya Aya Kalender. Kalender. HP meureun. Dina HP. HP seueur Bu. Dina HP. Cobi. Atanapi tong eta tuh buku. Tah di saha tah aya buku di pengkerna. Biasa nama Yulia Bu. Ah, terus. Iya. Neng Surti berarti ya keperhataskeun. Yulia mah da kutu buku buku lain pengkarna teh seueur pisan bukuna ih. Abi kantos kabungina ku bukuna teh seueur pisan. Nah, abi mah sanes kutu kupret jadi kutu buku. Janten kutu. Nuhun ya. Tah nya atas ya ayeuna mah tos fokus ya ayeuna mah tos urang ngawitan diajarna nya ayeuna teh urang ngawitan diajar panumbu catur debat. Tah. Ayeuna teh panumbu catur debat teras ieu tah kompetensi dasarna nya analisis isi struktur dan aspek kebahasaan teks panumbu catur dalam kegiatan diskusi debat dan sejenisnya. Ima dina bahasa Indonesia dan soalnya tidak dituna bahasa Indonesia nya padahal urang mah kan ngobrolna bahasa Sunda wioskan kedah ngacuti awalna heula. Teras tak ieu. Jadi engkeun teh hidup teh kieu nya jadi tujuanna teh maksud panumbu catur teh kumaha. Terus pisahna nangtukeun kalimat. Terus keteh strukturna uninga teu. Terus oh iya kan kamari ku ibu tos di tugaskeun nya milari materi nah nya kan tos dipilari kan sadayana nya materina gitu margi upami ayeuna ngabahas materina tina A tepi Z atau CF waktosnya janten kamari tos ku ibu tos ditugaskeun nya janten ayeuna mah urang langsung kana contona contoh si eta sok ayeuna urang tingali aya videonya kumaha sih bahasa Sunda ibu teh atau bahasa Sunda tos katingal Aya Bu. sayanya orang cobi di kawitan. Bibit. Ya Allah lila lama teka panggih. Nya, terakhir pas kelulusan SMP. Oh nya, kumaha kabarna Bibit? Alhamdulillah cager. Aul kumaha cager? Sami aul ge cager. Kerja di mana ayeuna? Urang keur ngajalankeun usaha kecil-kecilan, Ul. Oh gitu. Usaha naon? Donat kotak. Ning kotak, biasana pan donat mah buleud. Nya, neangan anu beda wae. Tapi pan anu buleud lain donat wae, Ul. Aya arana Tahu bulat. tuh kan, karak rek diomongkeun, geus nyauti heula. Nya jelas teh suantana sareng ieu na gambarna. Jelas Ibu. Jelas ya. Aya. Aya sip.
arek diomongkeun. Nyanya, Ari Aul gawe di mana ayeuna? Aul gawe di bagian marketing, Pit, di salah satu perusahaan di Jakarta. Wah, ngeunah eta mah. Pasti kebutuhan kacukupinya. Nya, alhamdulillah lah lumayan. Pipit, dilihat kepanggih ning gendutan nya. Yo, mana ngadengnya tuh obrolan baru dah. Ngadengnya Den, kunaon emang? Menurut mana kumaha? Jigana ngeunah sih Den donat kotakna. Lain eta yo. Terus nu mana? Eta nu pasti baju koneng ngomong ke si kerudung hidung. Lamun ayeuna teh si kerudung hidung makin gendut. Biasa wae Den, nu perlu ditanggapin. Maneh nyaho teu? Urang yakin si kerudung hidung pasti hatena sedih pas diomongkeun gendutan ku si baju koneng. Lah ilah Den, lebay amat sih maneh. Urang lain lebay yo, tapi urang paham nu dirasakeun ku si kerudung hidung eta kumaha. Mun maneh teu percaya, ya urang tempok lanjutanna kumaha. Oke, siap. Bener pan, kurang ngomongkeun tersinggung tuh si kerudung hidung. Oh, Den, karunya oge nya. Makana urang teh jadi jelema tong asal ngomong yo. Tapi nu kurang tinggali si baju koneng teh niat moyokan si kerudung hidung ah. Nya oge sih, kayak niatan ngaledek. Tos nya. Geningan. Geningan teh. Tos tah. Cobi. Naon namina teh kala-kala. Oh, diteraskeun. Deui kitu, Kak. Itu tacan rengse nah hanya kunaon ujug-ujug. Cobi. Nya oge sih, kayak niatan ngaledek. Saya tos katingal eta tak kumaha ieu naon teh namina teh tina tampilan anu tadi kan nya anu tadi teh kan gitu sarasa tacan rengse eta teh kudu nama di akhirna teh aya kumaha gitu tadi kumaha eta teh salaresna sok ayeuna kieu aya nu bade kumaha penasaran atau kenapa kumaha ieu teh cobi Nyaris namun eta teh nya Bu. eta teh nyarioskeun sakitu salaresna mah nya eta teh video debat eta teh nya tapi nah teu rengse tapi kan tos dimimiti eta teh kan gara-gara nanya gara-gara naon tadi pas papenak teh cenah kunaon tadi teh ya janten kumaha janten teh salami teh papenak ya teh papenak gitu tah anu hiji mah lintuh cenahnya gitu anu hiji mah begang gitu kan tah eta teh berarti naon teh janten nu kitu oge jadi naon teh tepatos teh janten padung dengannya nu kitu oge nya padahal mah tah tapi tah nu namina kitu teh berarti kudu dicindekeun nya kudu salarosna debat anu saya teh kumaha eta teh gitu tah teras cobi kinten menjadi panunggu catur saha di dianya Ya, Bu, tadi teh sahanya Bu panumbu caturna, punten Ibu tadi abi di jamban. Atau mah Nembe lebat deui. Ibu geuning ieu mah henteu ambak-ambakannya debat teh biasana debatna geuning sok ambak-ambakan. tah eta leres pisannya Biasana mah mun abi sok ninggal mah kitu. tah gitu Ibu tadi abi udah ngawaler panumbu caturna sahanya tadi teh Ibu teh. panunggu catur tah berarti Palaku pameget anu kahijinya Bu. tah leres tah si ieu tah tas katingalnya dina eta
gitu. Janten sih iya salah sama tah ieu teh kan mangrupa debat teu formalnya kan misalnya nu formal mah padung dengan pa ieu teh pa keugeuh-keugeuh gitunya pokokna mah panengah kita. Tapi ieu teh kan caritana teh ngagantung geuningan tah janten ieu teh dina mah si anu pamegat kahiji teh panumbu tah. Tapi ayeuna nu janten patarosan nah make si pameget teh nu kahiji teh panumbu catur teh artina naonnya? Kami sareng pembawa acaranya Bu sapertos gitu. Biasa. Terus naon deui? Sanes Bu. Moderator punya. Moderator biasa muhun leres. Terus naon deui? Tapi lamun tadi nu saur neng mae leres, saur neng ngeratih leres nya jadi anu ngatur anu ieu. Tapi lamun nu dina debat mah khususnya biasana janten panengah, biasana sangkan tegelut. Padahal mah tadi teh mun direngsekeun mah nya ngasih durasi ieu teh bomi diteraskeun mah nya gitu. Nah, tapi nu namina ieu mah debatna kan teu formal, janten seseueurna kalimah teu langsung kan biasana mah mun misal debat kan kalimah langsung ya, ieu mah teu langsung janten si moderator si panumbu catur teh ngakomentaran lah gitu. Nya kitu ngartos sadayana? Bu. Ya, sip. Tah ayeuna mah langkung supados langkung kebayangnya kan tadi kan gara-gara videona teu rengse nya geuningannya gitu. Ku ibu di tah ieu tah terus katingali kan aya pataresan. Saha anu jadi panumbu catur? Berarti saha tadi? Cuk bodas. Cuk bodas. Pameget anu mimitingnya. Terus panumbu catur teh berarti naon? Panengah anu nengahan. Nu ngatur acara Bu. Nengahan situasi debat. Kan panengah Ibu. Panengah. Ameh teu pasea meureun nya. Leres. Tah terus berarti nu seueur ngebrehkeun kalimat teu langsung naon soalna eta mah kan debatna kalau debat formalnya berarti saha tadi? Moderator. Nah, Tadi anu kalimat teu langsung saha? Kamilon anu ngiring sawala manawi Bu. Dia ngiring sawal tapi komentar hungkul jadi teh saurna kitu tah kitunya eta teh biasana. Sok ayeuna mah kieu we kan ku ibu teh dibagi kelompoknya, dibagi kelompok kanggo urang ngerjakeun LKPD nya supados ieu ngacu. Kelompok hiji Neng Nur sareng Neng Mae. Siap Ibu. Kelompok kedua Neng Fitri sareng Neng Rati. Siap Bu. Terus Siap Bu. Sip saya. Terus kelompok tilu Neng Surti sareng Neng Yulia. Siap Ibu. Asik. Yulia orang sekelompok. Asik yang Surti. Geng channel. Wah, tadi mah tas deg-degannya Neng Surtinya alah yang Yuliana meureun nya gitu. Pami eta teh meureun gitu. Besti orang mah. Ternyata ujang Samsur teh can aya keneh eta teh ya Allah makana ku ibu teh Ada Samsur masuk gitu Ibu geninganan. Dipanggil ku BK Bu. Terus alhamdulillah Bu aya dina pelajaran kahiji biasa nama teu nepi pisan ka sakola teh. Gusti. Sahur nama di UKS Bu. Oh di UKS tah hakunan tadi olahraga nang geubis kitu kunaonnya? Bu capek tos olahraga. Boh alasan Samsur mah. Eta mah hoyong ngagoler. Jajan eta harus fokusnya ayeuna mah sok ayeuna ku ibu di share ieu naon teh aya LKPD-na sok mangga dieukeun nanti ditingali ya di naon teh di eta sret nonton gitu di scan Bu. ibu hilap di seret terus kebiasa ya gitu sok mangga terus ku ibu eta tos di scan etana atau Ibu. Janten nanti keminat teh ku ibu ditingali ya nanya si bentuk etana. Nah, iya soal nama. Tapi kan pas di scan tadinya pada sangkung katingal. Nah, iya. Nya Bu soalna. Nuhun tah.
Ibu meni para ranjang. Ranjang. Oh, maca. Aduh, ya mah kudu maca ibu. Ah, Percanten ya mah kan iya nanti kelompok sok makana iya ya kumaha eta Mae kerjakan atuh janten Mae. Baca. Abi mah ngiringan we. Iya nu masih ngarang. Ini Abi wae, ya nu nulis Abi nu maca Abi. Ayo isara. Fitri mana? Oh. Fitri oh ayo. Ayo isareng. Naonnya? tadi kan video mah terengse nya geuningannya tah mun nu ieu mah katingali tas tepikeun ka akhirna ya teh nya nanti urang teh langkung ngartos oh geuningan ya kitu tah eta teh nya kitu si video tadi teh rengse anu ieu mah dina teks rengse atas rengse sadayana mung 2 patarosan tuh nya Udah Surti ya tuh Surti panjang. kumaha ieu panut. Oh iya, Mae mah Kanan, sok atasnya atas Kela buk elak. Kelompok Abi mah. Nah, ayo Ibu mah. kan ieu mah kelasna kelas unggulan atuh pastina oge langkung enggalnya Heula ibu sabar, Bu. Atas Bu. Terus Ya, Bu, Abi Bu, atas. Surti jagoan, atas beres. ayeuna ku ibu mah moal sok nu tos beres teu ku ibu ditunjuk supados ya kan Aduh, Ibu. tos ngartos Ibu, abi masuk deg-degan lamun Duh deg-degan. sok ku ibu dihoyong ningali hasilna anu kelompok kelompok sabaraha tilu ayo saha nu bade ngamacakeun hasilna Surti kelompok orang, Surti. surti sama dulu yuk Abi mah udah tuh siap, Yulia mah tadi udah cari Oh, nomor hiji neng Yulia hiji neng Surti tah abi nomor kitu hiji we. heula nya. Sok mangga Di dieu teh patosan teh kan numut hidup tahun anu numbut tuh. Dina panutup aya hasil akhir yang solusi atau masih gantung. Sae. Terus nomor 2 Sok Surti. Tik paluruh naon wae struktur jeung isi teks debat nu nyampak tina teks panumbut catur. Nah, ieu teh jawabanna teh nya strukturna teh kan aya bubuka. Terus teh aya kasang tukang salah. Tare eusin teh jeung dina penutup nyekeun na kitu teh na debat teh perkawis alusna ieu Bu ngeunaan Facebook. ya saya pisan kan kelompok sanes Abi oh nomor 3 mah walarana teh tos sae tapi aya tamna deui atuh teh. Dina panutup tes aya bahasan atuh bahasa Bu. ya larasan teh hebat ya teh daging favorit pisan eta ka dieu teh nya sok ayeuna mah dina kelompok tah enak individual orang evaluasinya gitu margi sakedap di bade bel geuningan aduh cita gitu nya tah sok terus desa lebat Sakedap Bu. cobi orang tinggal Tanah dah jadi langsung set. cobi eng saha we ieu mun tos rengse mah ieu ngacung geuningan ieu Bu di ibu ge muter wih Ibu gaduh kuota muter atuh. ya ku ibu tethering cing kuisku oh hasil tepat masih muter kene ya pokoknya mah kayaknya pokoknya apa nanti cing report
Atau sering saya sadayana ada mah? Tos Bu. Masih kenenya teu naonnya pokona mah sok bari eta bari dianggekan eta mah nya nanti evaluasi bari tiasa di kan durasina panjang nya durasina panjang eta engke ku ibu bakal katingali ayeuna mah urang ieukeun cing mana itu tah tos ka dieu ya tah tos gitu evaluasi atas kayak orang tingali nya saha anu penteuna paling paling ageng tah gitunya pokoknya mah cobi tah berarti aya tas kana pamungkasnya berarti kumaha tiasa anu tiasa nyendekeun ayeuna teh berarti kumaha wae Abi Bu, sok mangga janten kahiji debat teh pikeun ajang patuker pikiran heurah omongan anu kadua panumbu catur pancana pikeun jadi nu ngatur acara atawa panengah dina debat anu katilu strukturna aya bubuka kasang tukang masalah dina bubuka ya kasang tukang masalah teras dina eusi aya pro kontra teras dina panutup nyendekeun jeung hasil akhir Bu. nih laras pisan Neng Nur tehnya nih hebat ya. Tah, toh ieu saya geuning hasilna tehnya geuningan ang ageng na tehnya eta Neng. Aduh, bukan sadayana. Abi kayaknya naon Ibu? Neng Nur urang pasihanaannya nya bade ngeceng anu sapali sanes. Kudu dikenalan kayaknya. Saya eta we Bu, saya teh tahun sebenang-benang Bu. Iya Bu. Isin. Pokoknya mah tong katanya alit kenenya pokoknya coklatnya kayaknya. Asik coklat satrutnya Bu. Nah gitu. Tah ya tos ayeuna teh tos bade bel deui nya janten panumbu catur teh pokona mah si jelema anu ngatur hiji acara gitu. Pangpangna mah urang ayeuna ngabahas perkawis debat kan biasa sok ieu tah adu eta pamadegan tah si panumbu catur teh kudu tugasna teh panengah tong tepikeun ka jadi gelut gitu kan. Terus tos amina teh tos naon teh kumaha carana nyaeta kudu dina di tengah-tengah hatena kudu gitu. Ya hatur nuhun ari kitu mah urang ditutup we nya nya minggu payun berarti urang ngadamel struktur nanya jadi kemah urang praktek ya praktek tah kan urang teh di Bogor mah nya ari bahasa naon teh bahasa Sundana teh kan secampurannya sok pabelit tah ayeuna urang kana lebetkeun kana debat biasa teu nya minggu payun eta nya ayeuna urang di atosan heula mangga ditutup deui tadi ku sabu mae nya ku Neng Mae mani abi sok mangga Neng Mae Rerencangan sadayana diajar bah ayu yang dipungkas ku doa deui ngadoa di kawitan rengse hatur nuhun Neng Mae tos di awal sareng di akhir tos ngadoa ngapingnya kanggo neng-neng yang sing sarehatnya jaga kesehatan pokoknya mah kayak ibu bade ka UKS ngali itu ujang samsurnya kunaon mudah-mudahan tong aya nanaon nya gitu ya mangga hatur nuhun sadayana patepang minggu payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu. Dadah, hapunten ibunya terlepat. Sami-sami. Nuhun Bu. Ya, hatur nuhun Bu Resmi kumaha plong? Plong Bu, atuh eta video Bu nanya itu terengse atuh didinya langsung bingung. Tas duaannya besar bisul gitu tah Bu Mae sareng Bu Resmi tas jongjon kanten nonton lanajo nya. Ya, oke mangga ieu aya pangdeudeul heula ti Bu Lia.